Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sanna li ibadihin nikah wa nahahum 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil arab wal ajam. Al-qail tanakahu tanasalu fa inni makathirun bikumul umama wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin wat tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa ati'ullaha war rasula wa ulil amri minkum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadayana para alumni, para muhibbin anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel kalayan ngawitan ngaos sakumaha pamaksadan oge kahoyong ti para sadayana ngabahas berkaitan rumah tangga oge meprek cenah eta jangan gunara mah. Bahas bab rumah tangga plus ngabahas bab pikihna engke pikihna panginten ku Kang Ajengan Gunara atanapi ku Kang Ajengan Mukhlis Simajuntak engke dibagi-bagi. Masa dibagi-bagi gitu nya, dibagi-bagi. Da abdi ge hoyong atuh ngopi udud bari santai gitu. Jadi dibagi-bagi gitu. Mudah-mudahan janten manfaat maslahat kangge urang sadayana. Manfaat kangge nu bade nikah oge manfaat kanu tos nikah. Intinya maslahat kanu bade nikah, maslahat kanu tos nikah. Ieu mah istri mah teu acan anu nikah ya nu hadir manu ayeuna. Teu acan anu nikah. Jadi bila nu bade ngamaksad tiasa COD lah ya nanti dia. Ngan teu tiasa di DP-an ti payun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila Syekh Imam Salih bin al-alim ar-rabbani wal arif as-samadani abi Muhammad maulana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Subhanallah ya rabbal alamin. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ya rahimakumullah sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nu bade diaos nyaeta kitab Qurratul Uyun. Ari kitab Qurratul Uyun teh supados terang heula sateu acana prologna. Nyaeta khazanah kitab kuning nu berkaitan sareng panduan rumah tangga. Jadi saena ngaos ieu teh suami istri. Nah make kudu suami istri sabab aya kalana mamatahan pamajikan teh sok cadel urang teh bisi majarkeun ngabela sorangan. Pamajikan rek mamatahan salaki sok cadel da bisi majarkeun ngahuapan sorangan. Ari kitu mah anu ngemutanana pada dua anak uninga itu naon bakal langkung bijak lah orang teh karena sumber nu diaosna bukan sumber tina pribadi artina lain kahayang sorangan tapi memang kakuduan sebagai kewajiban antara kedua belah pihak. Nah khazanah kitab kuning Qurratul Uyun teh ieu teh panduan rumah tangga sareng panduan kitab seks islami itu tah. Ya, make islami mih rada beda. Seks islami sesuai jeung anjuranana kakedahanana.
mekprek islami gitunya, mekprek syariah anu mengupas tentang kehidupan seksual anu halus. Jadi teu bisa orang kapanan gaprukan siga main bola teu bisa kitu, teu bisa sakahayang, tapi aya aturan mainna nya. Logikana boro-boro urusan rumah tangga, urusan kaulinan main bola oge aya aturan mainna, apalagi dina urusan bab rumah tangga. Berkaitan oge jeung masalah keutamaan, berkaitan oge jeung masalah nikah, termasuk masalah memilih jodoh gitu mi. Jadi cocok milih jodoh teh nu kumaha gitu tah. Ulah hayu wae urang teh nyeun slogan NKRI harga mati, palebah jodoh harga diri. Jomblo harga diri. Tah eta sing emut kadinya teh ni, jomblo harga diri. Itu eta aya hubunganana nya, termasuk adab hubungan, tata krama hubungan kumaha, bahkan dibahas berkaitan jeung masalah posisi bersetubuh kudu kumaha. Nah kesetelan salto, kornal, penalti, out kumaha gitu tah ya. Didenda gitunya, didenda. Hubungan posisi bersetubuh nu sae, orgasme anu puncakna kumaha, kepuasan itu dibahas dina kitab teh aya panduanana. Nya kitu deui ngabahas berkaitan jeung masalah walimah, waktu anu sae jang nikah, waktu anu pas pikeun hubungan suami istri, nasihat suami istri jeung tanggung jawab kanu janten putra ieu dikupas tina Qurratul Uyun. Sekalipun tidak begitu banyak artinya ada, karena teu cekapungkul ku kitab Qurratul Uyun seueur deui nu kurang kedah diaos berkaitan da rumah tangga teh meureun ibadah, kumaha supaya rumah tangga urang oge jadi amal, nya ngeunah nya amal. Eta nu paling hese teh ngeunah amal. Rata-rata nyeun amal teh kan hoream, tah iman nyeun amal teh nya ngeunah gitu, gurih atuh. Tah nyoy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalawan ngalap berkah ku nyebat asmana Allah subhanahu wa ta'ala, sifatna Allah ar-Rahmani nu maparinan nikmat ageng di dunia wal akhirah bijalailin ni'am. Sifatna Allah ar-Rahimi nu maparinan nikmat alit di akhirat tungkul bidaqaikin ni'am. Di luhur ayat-ayat Al-Qur'an surah An-Nur eta teh ayat 32. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Ieu teh ayat Al-Qur'an anjuran menikah, larangan melacur. Larangan ngabeo. Wa ankihu jeung kudu ngawin maraneh kabeh kudu nikah al ayama ka pirang-pirang jalma anu lengoh. Saha ari ayam teh? Ayam teh jama tina lapad ayimun. Di umi di teteh Resti saha we aya uji tuh, aya uji tuh sip mah wager. Aduh. Nah ayam teh naon? Lain chicken maksud ayam di dia teh. Al unsa allati laisa laha zaujun sogiratun kanat au kabiratun. Ayam ti dieu teh ulah ngetas di ayam ti dieu teh nyaeta istri nu teu ngagaduhan bojo caroge punten. Sogiratun kanat au kabiratun maksudna rek janda, rek parawan, rek naon wae. Eta dianjurkeun. Mingkum ti sebagian maraneh kabeh wasolihina jeung ka pirang-pirang nu saloleh. Min ibadikum ti pirang-pirang abid maraneh kabeh. Qurratul Uyun engke dipayun dibahas naon maknana. Allahumma mugi Gusti sholli maparinan rahmat Gusti ala sayidina kajunjunan urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
abdika nu janten hambana Gusti wa rasulika jeung janten utusana Gusti an-nabiyil ummiyin nu janten nabi nu tara nyerat tara maca seratanan wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbi jeung ka sahabatna Kangjeng Nabi wasallim sareng mugi nurunkeun rahmat maparin rahmat Gusti tasliman kalawan rahmat biqadri mati datika kalawan ukuran keagungan dat Gusti fi kulli waqtin dina saban-saban waktu wahinin jeung masa. Alhamdu ari sadaya jenis puji anu opat lillahi eta milik Allah. Alladzi anu sana nutos nyunatkeun itu ladi li ibadihi ka pirang-pirang hambana. Itu ladi an nikaha kana nikah wanaha sareng ngalarang itu ladi maksudna Allah hum ka itu ibad anisifahi tina ngalakukeun jinah wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan ala sayidina eta muga tetep kajunjunan urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi nu janten junjunganna urang Arab wal ajami jeung urang ajam teh di luar Arab junjunan urang Arab jeung di luar Arab al qail anu nyangem tanakahu tanasalu fa inni kathiru bikumul umama tanakahu kudu kawin maraneh kabeh tanasalu tah boga turunan maraneh kabeh fa inni maka sanyana kuring kathiru bikum eta nu ngalobakeun kalawan sabab maraneh kabeh al umama ka pirang-pirang umat bahkan loba budak teh sae nah make sae jang nyeueurkeun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta targetna teh kitu jadi boga budak teh sakodi gitu atawa satengah kodi salosin minimal setengah losin gitu man eta teh dianjurkeun supaya umat Rasul umat Islam beuki seueur gitu umat Islam beuki seueur umat Kangjeng Nabi beuki seueur semakin banyak umat Islam maka semakin kuat wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi at-thayyibina nu suci kabeh wa ashabi jeung ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana wa azwajihi jeung ka pirang-pirang garwana Kangjeng Nabi ummahatil mukminina nu jadi pirang-pirang ibuna pirang-pirang jalma mukmin wattabiina jeung ka anu anut kabeh waman jeung ka jalma tabi'a nu nuturkeun itu man nu anut itu man hum ka itu tabi'in ila yaumiddin dugikeun ka yaumil kiamat wa ba'du sareng dina sabada maca basmalah alhamdulillah sholawat sareng salam falam makana maka samang-samang sabukti naon an nikahu nikah min asbabi min a'dhami asbabil i'tisami tina pangagung-agungna pirang-pirang sabab kakuatan atawa nyekel pageuh wa akbari da'in jeung leuwih agung leuwih gede anu ngajak ila ta'apupi kana ngaraksa diri wa tahassuni jeung nyieun benteng minal auzari tina pirang-pirang dosa wal athami jeung tegasna pirang-pirang dosa kunaon atuh nikah teh dianjurkeun bahkan nikah teh jadi salah satu penyebab kekuatan diri jang ngalawan setan nya jang ngaraksa diri ngajaga diri. Nah ngajaga diri tina naon nyieun benteng pernikahan teh minal auzari wal asam tina ngalakukeun dosa tina nyieun dosa sakalian ayeuna biologis birahi urang keur mangprang sababiah ningali entog ngageboy nah teu kuat hayang atuh kapan geus boga pamajikan mah bias bisa dipacak harita keneh nya geus boga pamajikan bisa dipek-prek harita keneh coba lamun can boga pamajikan bingung ngek-prek naon hayo ngasah gitu ari nutrisi loba gitu mang aloe ai pengeluaran eueuh wah gitu aduh hayo uang magot ai dikeluarkeun henteu aloe
Jadi saya nikah teh jadi salah satu benteng kekuatan supaya orang dihindari tina ngalakukeun dosa. Nikah teh ja'al ngajadikeun hu kana itu nikah salo Gusti Allah taala manan kana karunia ala ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah al mukminina anu ariman kabeh wa rahmatan jeung ngajadikeun kana rahmat wa hisnan jeung ngajadikeun kana benteng minasyaitoni tina godaan setan ar-rajimi wa ismatin jeung wa ismatan jeung ngajadikeun kana pangraksa wa kana sareng buktos itu nikah min ajal 5 tina perkara ulipa nu disusun itu mapi adabihi dina tata kramana itu nikah wa sunanihi jeung pirang-pirang pasunatana nikah wa mahabihi jeung pangresepna nikah naon mandumatus syaihil imam kitab nu dinadomkeun ku Syekh al Imam al Alim al Alamah al Hammami nu luhur cita-citana Abi Muhammad Sayyidi Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun At-Talidi al-Akhmasi rahima mugi nurunkeun rahmat masihan rahmat hu ka itu Syekhul Imam saha Allah Gusti Allah wa radiya mugi ngaridoan salah Gusti Allah anhu ti itu Syekhul Imam amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahbabtu mikarasab kuring an adoa kana yen nyieun kuring alaiha kana itu mandumah bi'aunillahi kalawan pertulungan Allah taala sarhan kana sarah muhtasaron nu diringkes lu anu nguraikeun itu sarah al-fadhoha kana pirang-pirang lapadna itu mandumah wa yubayyinu jeung anu ngajelaskeun ma'aniha kana pirang-pirang maknana mandumah punten min ghairi iksari mumilin kalawan teu ngalobakeun anu ngabosenkeun walah tisorin jeung teu ngaringkeskeun mukhilin anu ngaruksa kana maknana wayan tapiu jeung ngalap manfaat bihi ku itu syarah insya'a mugi ngarsakeun salah Gusti Allah man ka jalma huwa anu ari itu jalma qasirun eta anu alit misli sabangsa kuring au huwa atawa ari itu jalma ala syakilati eta netepan kana samacam kuring wasakli wasama itu jeung ngangaranan hu kana ieu syarah Qurratul Uyuni kana kitab Qurratul Uyun cindra mata ai qurrah bola mata ai qurrah teh menyejukkan penyejuk ari aing teh mata jadi Qurratul Uyun teh penyejuk mata alias ngeunah ditingalina gitu ngeunah ditingalina ngeunah mun di ngobrol enakeun we gitu. Date setiap banget anu alus ngeunah di bawah ngomong tuh aya bangetna alus rudet ngadompet aya nu kitu teh aya nu wajahna alus tapi hese diajak ngobrolna teu nyambung gitu aya di anu enak dicanak ngobrol jadi nu dicanak ngobrol dicanak di pamenteuna resep we nah gitu makanya yang cantik itu kalah dengan yang menarik so yang cantik itu kalah dengan yang menarik jadi meningkatnya menjadi orang yang menarik daripada orang cantik. Cantik mah gampang tinggal make dempul make efek nah, mode cantiknya sok aya gampang bisarhin nadm ibnu yamun kalawan sarahna nadm ibnu yamun wallaha sareng ka Gusti Allah arju ngarep kuring ayyaj'ala kana yen ngajadikeun Allahu kana itu syarah minal a'mali tina pirang-pirang a'mal allati anu latan qati'un teu pegat-pegat itu lati bil maut kalawan sabab maut bil mauti wala taqibu sahibaha kanu ngaboga anana ieu lati
naon hasratul fauti kana langsaan eueuh amal bijahin nabil amini kalawan keagungan kangjeng nabi nu kapercanten alaihi tamoga tetep ka kangjeng nabi afdhalus sholati ari pangutama-utamana rahmat pangunggul-unggulna rahmat wa azka jeung wa azkas salam jeung pang bersih-bersihna hormat fi kulli waqtin dina saban-saban waktu wahinin jeung mangsa qala parantos ngadauh saha an-nadimu kinadim rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan abdi ngawitan ngaos kana ieu kitab ngalap berkah penyebat asmana Allah sifatna Allah ar-Rahmani bijala ilin ni'am nu maparina nikmat ageng di dunia jeung di akhirat sifatna Allah ar-Rahimi nu maparin nikmat alit di akhirat wungkul bidaqo ikin ni'am matak nikah mah ulah ningali kamiskinan jeung kabeungharan zaman nu rek dikawin salah pisan ulah ningali kana kabeungharan jeung kamiskinan rek dikawin. Lamun targetna kana kabeungharan jeung kana kamiskinan berarti target urang teh lain target hayang ngawangun rumah tangga hayang ngawangun ibadah tapi targetna teh karena hayang beunghar. Karena beunghar mah geus pasti karena pernikahan itu ngadatangkeun rezeki bener. Sok we ayeuna can kawin mah teu boga katel geus kawin boga katel sorangan. Can kawin mah can boga imah geus rumah tangga mah jadi boga imah sorangan maksakeun nya. Terus teh. Jadi eta tadi antawisna. Al-kalamu alal basmalati ari alal basmalati kana ngabahas basmalah syahirun eta kamasyur muntasirun tur anu nyebar jiddan kalawan pasti pisan falau tilu maka teu manjangkeun kami saur musannif bihi kana ieu kalam. Jadi moal panjang lebar ngabahas tentang basmalah li anna ligolibil fununi karena sanya na eta tetep kagalibana pirang-pirang pan anu bangsa ilmu ta'allukon cumantel biha kana itu basmalah walidalika jeung karna kitu afroda mencilkeun kuring hak kana ieu apunten mencilkeun hak kana ieu basmalah saha annasu jalma-jalma bitasnifi kalawan karangan anak tasir jeung misti ngaringkes kuring ala dikri hadisin kana nyaritakeun hadis musalsalin anu diruntuykeun rawina musalsal teh waridin anu sumping itu hadis fi fadliha dina mertelakeun kautamaanana itu basmalah tabarukan karena ngalap berkah biha kana itu basmalah fanaqulu maka nyarios kami naqala parantos nukil saha sahibu miftahil falah enten nu ngagaduhan kitab miftahul falah anil futuhati tina kitab futuhat al makiyah hadisan kana hadis musalsalan barina anu diruntuykeun bikauli kullin kalawan cariosana saban-saban min ruwatihi tina pirang-pirang anu ngariwayatkeunana itu hadis billahi kana lapad Allah al-adimi anu agung laqad hadasa nyata parantos nyarioskeun ni ka kuring saha pulanun pulan ila Anas bin Malikin ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa qala sareng nyarios itu Anas bin Malik billahil adim kana lapad billahil adim laqad hadasa yakin nyata parantos ngadugi ke nyarios keuni ka kuring saha Abu Bakar Siddiq Abu Bakar As-Siddiq wa qala sareng parantos nyarios itu Abu Bakar As-Siddiq billahil adim laqad hadasani saha Muhammad al-Mustafa wa qala sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi ieu hadis bismillah sareng Fatihah ngawasolkeun. Jadi aya dina kitab Kasful Hijab halaman 284 billahil adim laqad hadasani saha Jibrilun malaikat Jibril wa qala sareng parantos ngadauh malaikat Jibril billahil adim laqad hadasa nyata parantos nyarioskeun ka kuring sa Israfil
malaikat Israfil bi izzati kalawan kagagahan kuring jeung kamurahan kuring wa karomi jeung kamuliaan kuring saman jalma qara'a nu maca siman basmalah bismillahirrahmanirrahim kana lapan bismillahirrahmanirrahim mutasilatan barina nu diwasolkeun bi fatihatil kitabi kana surah Al-Fatihah marrotan wahidatan kalawan sakali balikan ishadu tah kudu nyaksian maraneh kabeh para malaikat alaya ka kuring anisanya na kuring qad ghafartu nyata geus ngahampura kuring lahu kasih jalma wa qabiltu jeung geus nampi kuring minhu ti si jalma al hasanati kana pirang-pirang kasayan ieu teh nyarioskeun padilah ngawasolkeun basmalah sareng Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin sahajalma nu maca basmalah diwasolkeun kana surah Al-Fatihah maka salah sawios kautamaanna teh Allah ngahampura ka eta jalma jeung nampi kana pirang-pirang kasenat eta jalma wa tajawaztu jeung ngahampura kuring anis sayyiati tina pirang-pirang kagorengan wala ku jeung moal ngaduru kuring kana lisana si jalma finari dina neraka dugikeun ka kitu nya tah nu macana ge moal diduruk dina neraka wa jeung nyalametkeun kuring hu ka si jalma min adabil qabri tina siksaan neraka tina siksaan kubur wa adabin nar jeung siksaan neraka wa adabil kiamati jeung siksaan kiamat wayalko jeung bakal ngadeuheus si jalma ni ka kuring qoblal anbiya'i dina sameh pirang-pirang para nabi wal auliya'i jeung sameh pirang-pirang waliullah ajmaina tegasna sadayana wa qala sareng parantos nyarios saha an-nadim kinadim rahimahullahu taala alhamdulillahi ala dawami thumma salatuhu ma'as salami ala imamir rusli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal abna'i. Nah, eta nadomanana kahanap penjelasanana. Alhamdulillah sadaya jenis puji nu opat billahi eta milik Allah ala dawami netepan kana salawasna. Summa salatuhu tuluy alaihi rahmatna Allah ma salami serta kasalametana Allah ala imamir rusulika pirang-pirang rasul wal anbiya'i jeung pirang-pirang para nabi Muhammadin tegasna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ali jeung ka kulawargina kangjeng Nabi wal abna'i jeung ka pirang-pirang putrana kangjeng Nabi qala parantos ngadausa al ulama'u para ulama rahimahumullahu taala amin. Tustahabbu disunatkeun naon badaatu ngamimitian ngawitan bilhamdi kalawan maca alhamdulillah muji ka Allah bilhamdi kalawan muji ka Allah ieu mah ngawitannya teu acan ngabahas kana bab meprek ieu punten sabar likulli musannifin pikeun sakur-sakur anu ngarang wa mudarisin jeung kanu ngajarkeun wa khatibin jeung kanu khutbah wa khatibin jeung kanu ngahitbah wa mutazawijin jeung kanu rek kawin tuh bade nikah kawitan heula bade ngahitbah kawitan heula wa kana sareng buktos naon asana upujian alallahi eta ka Gusti Allah taala kahadiyatil mutasfi seperti nuduhkeun jalma nu minta tulung qabla mas'alatihi dina samemeh minta na itu mutasfi rojaan karena ngarep-ngarep ayan tapa akan ayan tapi akan ayan muga ngamanfaatkeun Allah bidzalika kana nu kabeh fi qada'i hajatihi dina nyumponan pangabutuhna itu mutasfi wa jumlatul hamdulillah jeung ari sajumlahna lapad alhamdulillah khobariyatun eta jadi jumlah khobariyah labdon dina lapadna insya'iyatun tur jumlah insya'iyah maknan dina maknana maknaha ari maknana alhamdulillah as-sana'u eta muji alallahi ka Gusti Allah taala bil jamili kalawan anu alus al ikhtiyari nu bangsa pilih-pilih
ala jihati ta'limi netepan kana jihad ngagungkeun wa tabjili jeung ngamuliakeun. Qala parantos ngadausa Al-Qurtubi ala kaulihi kana dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi ay lapad alhamdulillah tamla eta minuhan al mizana kana timbangan amal. Jadi alhamdulillah teh hiji kasayan hiji lapad dibacakeun teh nambihan kana kasayan amal urang sadayana. Alhamdu ari mana alhamdu as-sana'u eta muji alal mahmudi kanu dipuji. Bima kalawan sabab perkara kitu tah. Lahu nu tetep ka itu mahmud min sifatil kamalit tina pirang-pirang sifat kasampurnaan. Faman maka sahajal mahamidanu muji siman Allah ka Gusti Allah taala tingkana mahalur Allah. Mustahdiron barina ngahadirkeun makna alhamdi kana makna lapad muji lapad hamdu muji teh imtalaa maka jadi pinuh naon mizanuhu timbangan si jalma minal hasanati tina pirang-pirang kasayan. Banyak cara untuk melakukan kebaikan, banyak cara untuk menambah amal. Salah satunya amal yang ringan untuk kita lakukan sering-sering membacakan alhamdulillah. Amal eta teh. Jadi alasan teu bisa nyeun amal hade loba. Wal makna jeung ari manana laukanat lamun bukti itu hasanat saman eta pirang-pirang jisim lamala atihi tahtang tu minuhan kuring lamala tahtang tu minuhan karena itu mizan. Wal kalamu jeung ari alhamdi kana lapad alhamdu aidon deui kasirun eta nu loba syahirun turnu kamasyur fala nutiru maka moal manjangkeun ari ngabahas kana lapad alhamdulillah gitu maksudna al kalam teh. Fala nutiru maka teu manjangkeun kuring bihi kana itu kalam. Nadkur jeung pastina nyarioskeun kami ba'dul ahadis kana sapalina pirang-pirang hadis al waridah anu kawarid ti fadlihi dina kautamaanana itu hamdalah hamdu fi fadlihi dina kautamaanana itu alhamdu fanaqulu maka nyarios kami akhraja geus ngaluarkeun saha al hakimu imam Hakim wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala parantos ngadauh itu Jabir, qala parantos ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an ama tepati-pati maparin nikmat kuring. Tepati maparina nikmat. Sa Allah Gusti Allah ala abdin kahiji hamba min nikmatin tina hiji kanikmatan. Faqala maka teras nyarios itu abdu kana lapad alhamdulillah illa ada kajaba nyumpona syukroha kana syukuranana kana nikmat. Fa in qala maka lamun nyarios itu abdu ha kana hamdulillah asaniyata kana kadua kalina jaddada maka nganyar-nganyar salo Gusti Allah lauka itu abdu sawaban kana ganjaranana. Jadi sakali maca diberi ganjaran, tambah di maca di wae diganjar di wae, sering maca sering diganjar. Teu kieu alhamdulillah alhamdulillah maca 33 balikan diganjar sakali henteu, tapi setiap baca sakali itu diganjar. Berarti 33 kali maca 33 kali Allah ngaganjar. Ba euy itu. Ha, lieur diagurkeun jeung politik aing. Fa in qala maka di mana-mana nyarios punten. Fa in qala maka di mana maka lamun nyarios si abdu hakana alhamdulillah asali satakana nu katiluna ghafarallahu lahu dunubah. Ghafaro tangah hampura sala Gusti Allahu kati abdu dunubahu kana dosana abdu. Yung teuing. Bageurnya jatuh bageurna Allah teh mere memeh dipenta. Bageurna Allah teh sagede amal naon wae ku Allah diganjar. Diberi pahala. Wa haraja sareng ngaluarkeun Sa'ad Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma amin. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadauh Kangjeng Nabi aksiru kudu nyeueurkeun maraneh kabeh minal hamdulillah tina maca kana lapad alhamdulillah.
minal hamdilillah. Fa innallaha maka sa'nyana eta tetep itu alhamdulillah pikeun itu alhamdulillah ainaini ari dua panon wajana haini jeung dua jangjang tusolli maca sholawat fil jannati di surga tastagfiru maca istighfar liko iliha pikeun macana itu hamdulillah ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamat wa akhraja sareng ngaluarkeun sa Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu amin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma an amat pati-pati mapari nikmat salo Gusti Allah taala ala abdin ka hiji hamba nikmatan kana hiji nikmat pahamidatul muji kana nikmat illa kana kajaba buktos dalika ka itu eta leuwih utama mintil kal nikmati tibatan eta nikmat. Jadi kumaca Allah maparinan nikmat ka urang sadayana. Contoh Allah maparinan kopi ka urang teh. Bisa udu bisa ngopi urang teh. Eta teh nikmati Allah tuluy urang teh macakeun alhamdulillah. Tah mahal alhamdulillahna daripada kopina gitu. Maca mahal keneh maca alhamdulillah daripada kopina. Sanajan Allah mere nikmat ari urang tara syukuran kan jadi eueuh. Jadi ruksak. Wa in adumat jeung sanajan agung itu nikmat wa akhraja sareng ngaluarkeun sa Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nyarios Kangjeng Nabi lau anna dunya lamun sanyana dunya kullaha tegasna sadayana dunya bihadafiriha sarta eusina dunya biya dirojulin eta aya dina leungeuna hiji jalma hiji lalaki min ummati ti umat kuring tsumma qala tuluy nyarios itu rajul alhamdulillah kana lapad alhamdulillahirabbil alamin lakana tah bukti itu lakana tah bukti naon alhamdulillah lapad alhamdulillah afdalun eta leuwih utama min dalika tibatan dunya. Sanajan dunia aya sakabeh di urang harta urang loba imah alus mobil mewah tanah lega majikan bahenol naon deui geus pokona mah anger lebih besar alhamdulillah ketimbang dunia jeung isina. Jadi apa artinya nikmat kalau kita tidak mensyukurinya? Jadi sing seueur maca alhamdulillah dibere batuk alhamdulillah bere gering alhamdulillah mah di aku ku pangeran. Waman jeung saja maqala nu nyarios siman la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah kutibat tah dituliskeun lau pikeun si jalma punten eta teh ba
wala yu'aridu jeung teu ngalawanan hukana itu hadis naon hadisun hadis nu sejen. Mana hadis nu sejen teh afdaluma kultu ari pangutama-utamana perkara kultu nu nyarios kuring hukana itu mah ana tegasna kuring wan nabiyuna sareng pirang-pirang para nabi min qabli tisamemeh kuring la ilaha illallah eta kalimat la ilaha illallah li anna tasbiha kana sanyana lapad tasbih wa tahmid jeung lapad tahmid tasbih subhanallah tahmid alhamdulillah tahlilun gitu. Wa ziyadatun jeung ayana panambah. Warawa jeung ngariwayatkeun saha al-Khatib alhamdulillah ari lapad alhamdulillah samaniyatu ahrufin eta aya 8 pirang-pirang huruf wa abwabul jannati jeung ari pirang-pirang pantona surga samaniyatun eta aya 8 huruf alhamdulillah aya 8 pantos surga oge aya 8 maka jadi salah sawios alhamdulillah teh salah satu bacaan anu nganterkeun urang kana surga ti mana wae min ayyi abwabin ti mana wae pantona. Faman maka saja makola nu maca siman alhamdulillah futihatah dibukakeun lahu pikeun si jalma. Oh kutibatah dituliskeun lahu pikeun si jalma. Tadi kitu nya. Naon isruna gitu. 20 kahadean gitu tadi. Futihat dibukakeun lahu pikeun si jalma naon abwabul 8 summa innahu tulisannya nakalakuan wajib alal abdi ka hamba naon ayyan taripayen nganyahokeun abdu annau kana sanya jalma ajijun etanu apes anil ityani tina ngakeun bihaqiqati hamdulillah hamdillah kalawan hakikatna muji ka Allah taala wa syukrihi jeung syukurana ka Allah taala punten wa syukrihi jeung syukuranna itu abdu wa annahu jeung sanyana abdu layak diru eta teu kaduga itu abdu ayat ya kana yen ngadatangkeun abdu bi ihsoi dalika kana ngitung-ngitung itu hamdillahi taala wa syukri walida jeung karna kitu kana buktos alaihi tamuga tetep Kangjeng Nabi alaihi tamuga tetep ka Kangjeng Nabi sallallahu wasallam yaqulu ngadau Kangjeng Nabi la uhsi hitung kuring sanaan kana muji alaika ka anjeun anta tegesna anjeun kama asnaita kama seperti perkara asnaita nugus muji anjeun ala nafsika kan diri anjeun. Wa yurwa jeung diriwayatkeun naon anna Musa sanyana Nabi Musa alaihi salam qala parantos ngadau Nabi Musa ya Rabbi du pangeran abdi mata ablagu iraha tiasa dugi kuring hamdaka kana muji ka anjeun wa syukroka jeung kana syukuran ka anjeun wa hamdi bari ari pujian kuring wa syukri jeung syukuran kuring nikmatun eta nikmat min ka ti anjeun alaya ka kuring faqala maka ngawaler Allah lahu ka Nabi Musa mata arabta di mana-mana apal anjeun annaka kana sanyana anjeun ajijun eta nu apes an hamdi tina muji ka kuring faqad hamadta tahnya tages muji anjeun ka kuring kieu sur Allah teh yeuh nu kumaha atuh urang teh muji ka Allah teh kieu we ulah jauh-jauh ngarasa diri hina oge eta teh geus muji ka pangeran berarti ngarasa diri teh nanaonan gitu ngarasa diri bodoh ngarasa diri teu boga pangabisa ngarasa diri hina ngarasa diri teu walakaya eta teh salah satu bentuk muji ka Allah berarti geus ngayakinkeun Allah sagala-galana gitu berarti ngayakinkeun Allah sagala-galana waruya jeung diriwayatkeun an sayyidina ti junjunan urang sadayana Daud alaihi salam tegasna Nabi Daud alaihi salam
Anna usanya Nabi Daud qala parantos ngadawu Nabi Daud ilah ibni Adam ilah hidup pangeran abdi ibnu Adam ari ibnu Adam manusia laisa teu aya pihi di ibnu Adam naon sya'ratun hiji buuk illa wafaqo kajaba eta tetep illa wafaqoha kajaba eta tetep di saluhna itu sya'rah nikmatun ari kanikmatan wa tahtaha jeung di sahandapeunana itu sya'rah nikmatun ari aya kanikmatan luhureun buuk hanapeun buuk aya kanikmatan paman luhur buuk hanap buuk sok mikir teh ka mana-mana ya buuk tina sirah badag jeung buuk tina sirah leutik famin aina maka di mana yukapiu eta bisa ngabandingan itu ibnu Adam hakana nikmat jadi rek ti mana urang bisa ngabandingan kana nikmatna Allah fa auha maka ngawayukeun sala Gusti Allah ilahi ka Nabi Daud ya Daud inni sanyana kuring unti eta masihan kuring al katsira kana nu loba wa ardo jeung mikarido kuring bil yasiri kalawan anu saeutik wa inna syukra dalika jeung sanyana syukuran kana itu nikmat anta lama eta yen nyaho anjeun anna makanan sanyana perkara bika nu eta tetep aya di anjeun min nikmatin tina kanikmatan faminni maka eta tetep ti kuring nu aya di diri anjeun teh eta kabehanana oge nikmat ti kuring wakila jeung dicarioskeun paminni min nikma indungna andi jadi cek si Andi maki pamini maka ti indung kuring artina teh wakila jeung dicarioskeun naun annahu sanyana Nabi Daud qala eta parantos ngadawu Nabi Daud ilahi du pangeran abdi kaifa askuru kumaha syukuran kuring ka anjeun sapertos tadi Nabi Musa Gusti kumaha muji abdi ka anjeun sementara pujian lagi milik saha anjeun teh kumaha abdi muji ka Gusti kapan pujian lagi ti Gusti ceuk Gusti anjeun ngarasahina eta aku geus muji ka kuring ayeuna kitu abdi bade kumaha syukuran Gusti wa syukru jeung ari syukuran teh nikmatun minka nikmati Gusti jadi bager Allah teh urang geus dibere nikmat bisa syukuran urang geus diberi nikmat sababiah nu jadi syukuran gitu tah alaya ka kuring qala ngadawu Allah al ana tah ayeuna sakarta geus syukuran anjeun sakarta syukuran anjeun ni ka kuring ya Daud hei Daud kunanya kitu anjeun ge anjeun teh geus syukuran ka kuring kitu ieu urang syukuran urang kieu tuh contohna urang teh dikersakeun gaduh putra eta putra teh nikmat ti saha ti Allah ceuk Nabi Daud Gusti abdi bade syukuran kumaha ka Gusti kapan nikmatna ge ti saha ti Gusti syukuran abdi bisa syukuran oge eta teh hidayah ti saha ti Gusti jadi ku Allah teh geus dibere sagalana barang jalan ti syukureunana dibere syukuranana oge ku urang ku Allah dibere gitu tah syukuran oge orang ku Allah teh dibere siga kieu mun urang ayeuna ngaji ieu teh anugerah ti Allah berangkat kana pangajian lagi anugerah ti Allah ngajina oge anugerah ti Allah meunang elmuna oge jadi geus kabeh we geus dibere Nabi Adam ku Allah dikaluarkeun ti surga nalika dikaluarkeun ku Allah di surga saur Allah teh ya Adam wayana anjeun kaluar ti surga tapi kurang rek dibere cara supaya mana asup di ke surga gitu tah nya dikeluarkeun nya dibere di jalan kuncina gitu wayana mana keluarnya ti imah urang mah kan mun ngusir teh ngusir eta tah geus ya keluar wayahna keluar kan mun hayang asup tah ieu pan kuncina gitu ongko di ti orang keluar tapi Allah maparinan deui carana mana doa eta doana teh pamasihan diwayati saha Gusti surgana dipasihan ku saha cara asup ka surgana dipasihan ku saha eusi surgana pamere ti saha jadi alasan urang teu syukuran mata kerek keur gawe naon wae ni gaji sabaraha wae nikmat kumaha wae
alhamdulillah eta meh teu rungsing kana sirah da abdi ngupingkeun selada bokor 60.000 teh rungsing eta teh rungsing nah geuningan 60.000 we urang ngajual 20.000 tuh tekor nu aya paingan teu untung-untung teu beunghar-beunghar cek urang teh tapi lamun dipikir kadinya wah pasti aing jadi tua tuluy jadi goreng gitu geus da geus meureun eta teh ngahaja ku pangeran tah maneh nyieun kahadean nu batur teu apaleun gitu tah jeung maneh teu apaleun gitu tah da lamun apaleun mah cantang tuh maneh daek sodaqoh boa dijual 60.000 kulantaran teu apa jadi 20.000 nama naon meuli kitu nya nu 40.000 na nah jadi Allah teh bager gitu tah da eta panginten kangge muqaddimah da seueur bahasan ayeuna urang ngajlok asa kirang hormat manya urang ayeuna ujug-ujug langsung kana bab pernikahan tanpa muqaddimah ku urang dibahas heula. Insyaallah mingon payun berarti kaping 1 Oktober sasi payun ya kaping 1 Oktober kangge pangaosan sulamun munajat insyaallah ku Kang Ajengan Gunara sareng Kang Ajengan Uli Simajuntak eta mah mangga we eta badanten duaan bade suten mangga bagian saha ayeuna bagian saha mangga teh langkung tah kitu panginten eta sakitu terakhir engke saatos rengse sadayana terus dibahas rengse sadayana bilih bade tanya jawab hayu urang sasaran sakali di sanes abdi tiasa mun teu bisa ek di isukeun mun bisa dijawab karena pasti kadang-kadang aya unek-unek Pak Abi teh kieu Pak Abi teh kieu Pak Abi kumaha damelnya di dieu tapi ieu teh tapi engke mun tiasa di sharing gitu supaya unek-unek kabingungan tina persoalan kehidupan ulah jadi masalah urang jeung pangeran gitu ulah jadi penghambat urang jadi goreng ka pangeran jadi suudon we ka pangeran teh suudon we kana takdir Gusti teh nyaan Gusti tega ka urang kieu gitu padahal nya Gusti tega ka abdi 20.000 pak coy namanya kayak gitu orang tapi jadi goreng ke pangeran teh leles teh cek Gusti teh lain urang tega sia nu belet maneh nu bodoh batur mah geus ka mana maneh di dinya tah gitu jadi sadar deui sakitu tiasa kapihatur hapunten nu kasuhun bilih aya logatan nu lepat baris nu lepat insyaallah anjing lah dilareskeun sakitu nu tiasa kapiatur. Allahumma fiqh lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.